Tik ek nganjuk heula pulsanya. Bade nempo sabaraha poe. Lah paling 5 poe nungguan bayaran ti si bos. Tapi lamun 5 poe eta teu bayar, harga pulsana beda. Hargana jadi 2 kali lipat tina pulsana. Ti mimiti ayeuna rek kasaha wae, rek sabaraha wae, erek kitu. Bongana abis sok rugi waktu. Ari kana malayar pulsa masuk di arangke-angke, sok disepelekeun. Nomorna mana ce? Eta anu tungtungna kosong-kosong, anu paragi geuning. Anu 15.000 wae. Aun mangga. Tah ieu harga pulsa anu 15.000 teh, harga normalna 18.000. Ece jangjina tempo 5 poenya. Lamun waktu 5 poe eta mayar, aman. Tapi lamun 5 poe eta teu mayar wayahna hargana beda. Anu tadina 18.000 jadi 30.000. Ji, nah meni sasangkeleng pisan ngabatikeun teh. Lah sepadan cek abi mah. Sasangkeleng keneh pulsa namun teu dibayar, rugi pisan abina. Boro-boro bati nya modal ge teu balik deui. Sing tenang we ai nya moal jalir mah. Tenang we, moal bohong urang mah.